Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu dina acara Dongeng Sunda garapan sisma bakekok teraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jejerna marakayangan dina dinten ayeuna insyaallah urang teraskeun bagian anu katiluna carios marakayangan karya Carsun Bakekok ieu. Mudah-mudahan dongeng ieu teh ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrah manah kanggo mitra-mitra sadayana atuh ku kituna pribados nyuhunkeun ngapunten pisannya bilih seueur kalepatan. Nah margi da ieu mah mung sakadar dongeng nya karya nyalira kayak gitulah istilahna ciptaan nyalira bilih aya anu cariosan awon atau napi naonnya gak pun bisanya ya atau begitu na mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangukeun. Pamirsa sadaya teka raksa waktu nyerelek tisaprak kejadian nepi ka harita waktu dihitung geus aya kana sabulanan Neng Isma kaberagan saban poe ngan hulang jentul we pagaweana teh kejadian dina peuting harita teu bisa dipopohokeun ku Neng Isma ngolebat tina panonna segeruk atuh Neng Isma nyegruk ceurik bari ngomong dina hatena, Ya Allah, ya Allah, nu maha murbeng alam. Kunaon ieu kejadian teh tumiba ka diri abdi ya Allah. Naon dosa abdi teh. Ceuk Neng Isma bangun ngarasula. Barang keur kitu harita torojol indungna nyaeta Bikarmi datang. Anu geus ningalikeun Neng Isma ti tadi. Pok Bikarmi ngomong kanu jadi anakna bari ngusapan tak-tak Neng Isma bangun dedeuna keranan. Gelis, kunaon ieu teh? Kunaon tuh ulang jentul wae ieu? Anggur masing berak. Neng Isma ngareret kanu jadi indungna. Terus ngeupeuleugeun indungna anu keur ngusapan ke tak-takna pageuna keranan. Umi nasib abdi teh tabon-abon teuing atuh Umi. Ceuk Neng Isma bari cipanon ngalemereh masihan pipina. Bikarmi barang ngadenge anakna ngomong gitu gek diuk Bikarmi nyepeng dampaleungeun Neng Isma. Gelis sing sabar ieu teh coba ti Allah keur hidep ulah rek ngarasula anggur mah ngadoa kanu maha kawasa gelis mugi-mugi weh urang sadaya sing dipaparin kesabaran naon anu jadi masalah hidup sing dipasihan ka lapangan dada gelis. Bari harita Bikarmi teu kuat nahan cimata atuh berbay harita cimata Bikarmi ngabarbai teu kuat puguh nahan atanapi teu kuat puguh nage ningali nu jadi anakna huleung jentul mikiran kejadian anu geus kaliwat. Pok Bikarmi ngomong deui kanu jadi anakna. Nya Isma iraha Isma rek ka pondok deui teh geus lila hidup teu aya di dieu. Nya maksud teh hidup geus lila di dieu gitu. Lain Umi ngajujurung tapi jangka alusan hidup gelis meh teu ngeluwut. Ceuk Bikarmi bari neuteuk. Mohon Umi
maksad teh enjing umi Isma bade angkat da unghun tos lami teuing pilih dedeupeun di ditu deui umi. Cek Neng Isma. Nya atuh nya atuh teuing geulis syukur atuh ari kitu mah. Sanggeus kitu harita Isma jeung Bikarmi ngalaleos ka dapur anu maksudna rek masak jang dalahar ke sore. Isukna Neng Isma pamitan kanu jadi inung bapana rek ini deui nyiar ilmu agama ka pondok sakumaha biasana. Neng Isma ngomong rek lila cenah mah di pondok teh arek 3 bulanan sabab geus katinggalin pelajaran kitabna cukup jauh gitu cek Neng Isma ngomong ka inung bapana. Atuh inung bapana nya tujuan cek pikirna supaya Neng Isma teu nguluhut deui. Disaprak Neng Isma harita ini tinggalkeun inung bapana jeung imahna ka pasantren. Waktu geus teu karasa deui, ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan teu karasa. Harita Neng Isma disaprak ini ti lemurna tug nepi ka poe harita. Tetela geus aya karena 2 bulana Neng Isma cicing di pondok. Neng Isma biasa ngalakukeun aktivitasna nyaeta diajar ngaji di pondok atawa masantren. Dina hiji poe Neng Isma keur ngobrol jeung santriwati babaturanana anu ngaran Imas. Batur sakamarna di kobong harita Imas merhatikeun karena awak tur beungeut Neng Isma. Pok atuh Imas ngomong ka Isma. Isma, kunaon ari Isma? Gering tawa kumaha? Cek Imas bari neuteuk kana beungeut Isma. Pok Isma ngajawab. Bari melong ka Imas. Nah kunaon kitu? Kunaon Mas? Imas ngajawab. Eta we beungeut meni bias kitu jebat celong. Isma kaget. Piraku. Teu da Mas. Nah, da teu nanaon abi mah. Barang keur kitu Isma muringis sabab manehna ngarasa sarebel nu kacida. Pok ngomong bari ngurutan punukna. Mas. Buka ieu teu. Obat angin teu naon. Bener jika nama kuring kasuk angin Mas Cek Isma bari muringis. Ari Imas ningali sobatna kitu teh geuwat nyokot obat angin bari ngomong ka Isma. Isma, bisi kumaha nama tuh? Kumaha lamun ada obat atunya? Itu aya kene obat da. Ieu we cukup. Cek Isma deui harita bari gigideug. Eta we Mas, mana obat angin teh? Cek Isma bari muringis. Iya. Harita Imas guragiru nyokot obat angin tina tasna. Song diasongkeun harita ka Isma. Kep ku Isma dicokot, terus diusap-usap kana pundukna jeung beuheung. Pok harita Imas ngomong deui bari neuteuk ka Isma. Ma, geus atuh di obatnya. Bisi kumaha onam ieu? Cek Imas harita bari ngusapan punuk sobatna. Moal ku ieu we obat angin. Lumayan. Ayeuna mah da ieu. Cek Isma harita bari ngareret ka Imas. Ya syukur atuh ai Mas. Bari kitu mah Ima. Temal Imas harita bari nampanan obat angin di Isma.
Geus kitu geus we akur saeutik. Cek Isma harita ngomong deui ka Imas. Mas, jika nama Isma mah dina poe isuk rek mulang heula soalna bisi katutuluyan. Cek Isma beri netep ka Imas. Ari Imas ngajawab, Rek mulang. Oh nya atuh. Ima ubaran heula atuh nya di lembur bisi kumaha onam kene. Nya Mas. Nya isukan we meureun isuk-isuk kudu rek pulang heula. Nya mending oke kitu. Ame jongjor aya di lembur mapan aya kolot bisa diubaran heula. Geus magrib geuning. Hayu Sanggeus kitu harita duanana ngaraleos muru ka pondok sabab geus kadenge azan magrib. Isukna Isma pamitan kanu jadi guruna. Maksudna rek mulang heula sabab dirina alasan teu ngarareunah awak. Atuh guruna ngijinan Isma rek mulang teh. Atuh nu saterusna Isma ninggalkeun eta pondok. Sanggeus nepi ka jalan harita Isma kecelak. Isma naik oplet anu tujuanana ka lemburna. Teka catur di jalana sanggeus sababaraha jam, sekitar 2 jam lah. Isma geus nepi deui ka imahna. Harita Isma luak lieup nitenan kaayaan imahna anu rada sararimpe. Pok Isma uluk salam bari ngajanteng dina hareupeun panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita di jero aya nu nemalan tetela geuning indungna di jero imah. Tekung sirila harita kolotrak kunci panto hareup dibuka. Torojol indungna keluar bari ngomong ka Isma. Nah Isma geuning geus balik deui. Lain kuduna 3 bulan. Nyaeta Umi rada teu raos awak ieu teh. Cek Isma harita. Sok atuh asup heula ka imah. Cek Bikarmi bari neuteup ka Isma bangun heran. Nu saterusna harita Bikarmi nuyun anu jadi anakna asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah harita Neng Isma gek diuk dina kursi. Nu saterusna ngalaan tasna disimpen di gigireunana. Lain aya sugan tarek bulan hareup. Poromah nyanteu pusak-pasak anu loba tapi katangda Umi keur masak. Masak naon Umi? Itu masak opor hayam Umi teh. Da eta cenah bapakna nya ama si ama hidup teh cenah Gusti lah teu darngeunah cenah jadi hayang opor hayam sok rupa-rupa wae nya kapaksa we Umi teh nya kabeneran we atuh aya hidup. Umi kaleresan pisannya. Harita duanana ngobrol. Puguh Isma teh rada teu raos Umi mantak wih teh da isi kumaha onam adi di ditu teh. Mantak nyawa wartos we ka pun guru da wih heula. Cek Isma harita beri neuteup ka indungna. Nyakeun atuh ari kitu mah. Da nya bisi katutuluyan gering di pondok malah jadi barabe. Cek Bikarmi harita bari gek diuk gigireun Isma bari ngusapan kana tak-tak Neng Isma bangun deudeuhna keranan. Pok Isma ngomong deui bari luak lieup ningalian nu jadi bapana teu katempo. Umi
Ari si Ahmad kamana geuning teu katinggal Umi. Puguh Ahmad teh keur ka sawah heula pan itu aya nu keur gawe opatan meungpeung musim hujan cenah puguh. Oh manawi teh kamana kamana si Ama mah kamana lamun eueuh nu gawe mah datara ka sawah cicing di imah sa paling ge naon bebersih paling ge di imah si Ama mah ieu mah pedah we musim hujan aya nu digawe jadi ka sawah. Nuhun atuh Umi. Umi Isma mah bade bebersih heula bade ibak heula ieu bade katana istirahat heula. Oh nya atuh Cuk. Umi gerek ieu ngusak kocek heula opor hayam engke tah lamun geus istirahat urang ngariung nya mun ieu Isma geus bangun ke geus udang. Umi harita Isma jung nangtung tina korsina tap harita kana atas nu saterusna asup ka jero kamarna maksudna arek bebersih mandi jeung istirahat. Ari bikarmi harita ngaleos ka dapur maksudna arek ngucak-ngocek nyaeta rek ngalongok atanapi rek ningali opor hayam anu keur dipasakna dina katel. Barang bikarmi keur ngocek-ngocek opor hayam dina katel kadenge aya nu uluk salam sing horeng teh geuning Mang Hadi anu karek balik di sawah tos ngalengok anu keur digarawe di sawah. Assalamualaikum ceuk Mang Hadi harita uluk salam. Waalaikumsalam Tembal bikarni bari mukakeun panto dapur belus harita Mang Hadi asup langsung diuk bari gageber awakna atau tapi ngageberan awakna kudu dukuy. Tekung silila harita bikarmi nyolongkrong ngasongkeun cai enteh dina bekong. Ieu amana cai teh Ceuk bikarmi bari geek diuk hareupeun Mang Hadi. Gap harita Mang Hadi nampanan cai teh regoti inung meh beak sebekong hanaang jiga nama. Alhamdulillah ceuk Mang Hadi harita bari nyimpen bekong dina meja anu meh kosong. Kumaha mana nu digarawe teh geus menang lega? Lumayan Mina. Paling 3 poean deui. 3 poean deui jika nama beres. Mun eueuh halangan kitu oge. Ceuk Mang Hadi bari anget ngageberan awakna make dudukuy. Ya syukur atuh amana. Amana daya si Isma karek balik ieu teh pisan. Mang Hadi ngareret. Nah, geus balik deui. Kunaon? Jigana pan rek bulan hareuk cenah rek 3 bulan itu teh. Nah, geus balik deui Umina. Cenah aya ngomongna mah teu ngeureunah awak cenah si Isma teh. Puguh rada nya teu garenah cenah tadi teh ngomongna teh. Oh, nya bae atuh. Sina istirahat heula daripada di ditu ngarelang meureun. Nya amana. Tembal bikarmi harita. Barang keur kitu harita kadenge sora ajan lohor di masjid. Atuh duanana harita siap-siap rek bebersih, rek ngalaksanakeun salat lohor. Alhamdulillah Umina geuning geus salat lohor deui, geus rek waktu salat lohor deui ieu geus adan. Rek cai heula ieu mah aya si Isma ka mana? Itu keur istirahat heula. Udangkeun cenah salat heula. Kumaha opor hayam geus asak. Tinggal seutik deui, engke we ke balik ti masjid, urang dahar ngariung. Nya atuh kitu we ayeuna mah. Amarek istirahat eta heula nya. Rek bebersih heula dari ka masjid ieu bisi katinggalkeun salat berjamaah. Nya atuh amana. Harita Mang Hadi harita ngaleos anu maksudna rek bebersih sedengkeun bikarmi harita keur ngasakeun hayam
opor anu sakedeung deui measa. Amana Naon gegeroan di masjid tong dilateuing. nyarek naon gitu. Nah yang bisa teka buru. Nah waktu geuningan ka Bujang Seep. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, cak atuh urang teu heula dugi ka dieu. Carios marakayangan bagian anu katilu insyaallah dina dinten enjing urang teraskeun kana bagian anu kaopatna nya. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, kalian ditutupku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.